Nyoplokan opak oyek tina daun rambutan tina sanyiru pinuh terus garingna jadi sakatel alit lanjut digoreng hasilna gurih renyah memuaskan. Ieu teh caritana video lanjutan anu kamarinya pamirsa nuju ngadamel opak oyek tina daun rambutan teh tah ayeuna ku abdi teh bade dicoplok-coplokeun tina daun rambutanana. Ngan ieu teh kamari ku abdi henteu langsung diangkat tina pancina diantepan wae jadi rada bararaseuh kitunya tapi babari dina coplokanana mah alhamdulillah tah geuning kenging we sanyiru. Tah ieu opak oyek anu sanyiru pinuh teh atos garing mah ning jadi aralit pamirsa tuh geuning kararieu mararungkut coba gerak ayeuna mah hayu urang ajaran urang goreng tuh tos di wadahan mah jadi sakatel alit geuning pamirsa tapi lumayan lah sakieu mah nya kanggo percobaan pertama ayeuna mah urang gebruskeun kana minyak panas tuh katingali ngamimitian mah hiji heula alhamdulillah beukah tah ayeuna mah urang rada seueur-seueur we kitu abeh teu leuk-leuk teuing ieu teh pami hoyong rapih mah kitu ngagorengna teh kedahna dihiji-hiji kitunya tapi da abdi mah teu leukeun digebrus-gebrus we kieu abeh tereh anggeus tina sakatel alit anu garingna tadi tah tos digoreng mah janten sakeler pinuh pamirsa anu ukuran 5 liter tuh geura sakieu mah alhamdulillah pamirsanya teu gagal tah ayeuna urang pilih anu maringkel nu ieu katingalina epis pisan dicobaan teh renyah gurihna aya pokona mah di dieu geus sihana ningali inungna ari ngamam nu kriuk-kriuk teh sok hoyong geuning nyuhunkeun lamun pamirsa penasaran kana rasana tinggal tuturkeun we nya cara ngadamelna cara ngadamel sampo oyekna cara ngadamel opak oyekna tah lanjut weh digorengna sadayana terus lengkapnya aya dina video abdi tinggal ditinggalian we pamirsa tapi kanggo nu hoyong we hungkul kanu henteu mah nya sawios da ieu mah sanes video tutorial tapi video keseharian anu kaleresan abdina nuju ngadamel opak oyek.